urang teh sadayana ngariung dina ieu waktos daya sanes dina raraga tasakuran tanapi bersyukur karena merdekana negara urang Indonesia, negara Indo NKRI nu kasabaraha cenah 78. Biasana lamun di ibu-ibu mah 78 teh geus teu pati kajeueung cai oge kan kitu nya beres teh komo titah ngasupkeun bola kana jarum mah geus teu pati katempo apa ambok we sorak gedean ambok we gede kan kitu nya haok we ngabadagan tanaga eueuh beli ke biasana diteunadi di ditu umur 78 teh geus kitu biasana 78 biasana di mana-mana geus kitu pohoan mulai dibalik deui kabudak itu belikan nyatana diurang seueur debikeun ka aya perlombaan tuh aya panjat pinang tuh ngisi kemerdekaan teh aya balap dahar naon teh geuning kerupuk aya balap karung aya balap naon teh geuningan kaleci aya hiji perlombaan teh di mana duka di diayan teh balap melupakan mantan aya cie kapangi eta mah Ustad Bapak RW rumah dia sakit kumandan nya tuh hariwang di dia tinggalikeun lalaki jeung lalaki nya dipeluk aduh hariwang loncat darah ngumpul masa jeruk makan jeruk atuh aduh ya Allah ya Allah di piwarang ditah bebas kan ayeuna kieu we heulaanan lir ibarat perangko anu ditempelkeun kana amplop ari rapet teuing mah bila manang ke dilaan teh kumaha jadina coba amplopna bakal soek kitu deui lamun hate kajajah kitu deui lamun can merdeka hatena aya we nu ngajajah salian ti Allah dina hate bakal nanti kitu ketika dilaan teh ketika eueuh teh bakal sakit coy asli. Jadi dina hate mah ulah aya salian di Gusti Allah. Aya we kecewa can. Asli. Ulah nepikeun ka misalkeun jalan-jalan ka mall dar ningali aya gamis beureum pika bitaeun depan nempo masa kali nya ingat mah 2 bulan. Nepikeun ka bau di ka salaki teh. Ai mama kunaon atuh? Mama kunaon? Teu ngarti lalaki mah. Mama kunaon? Egois. Kitu nya. Sami kitu Kang Aceh. Sami awewe mah teu pamajikan ustad teu pamajikan kiai kitu nya jadi boga karesep ulah ngajajah kana hate ieu mah tak tong nyaah teuing ieu ka salaki teh bejaan ulah resep teuing ka salaki teh da ieu napikeun ka kurang teh ngilu arisan sabulan sakali geuning nya bela nahan lapar gitu jang naon jang bantuan salaki nepikeun ka urang nu tadina teu boga ge salaki mah beak deui pan urang ditabungkeun mah diarisankeun heuh nepikeun ka spring bed kabeuli pan jam tangan nepikeun ka emas sorolok geuningan pan sasalaman kieu geuningan sasalaman tapi sabaraha kayaknya da teh nyaho aya ningalikeun cincin diteun api ieu mah di ditu nepi ka kahanap geuningan lebar ibu tong nyah naon da usum maot mah eta emas nu kurang duit nu ditahan menangan tel puji teh nu dibalikeun emas tah si emas teh si emas nu dipake kemah dipake modal ka salaki urang teh pake kawin deui dar teh teh salaki teh pan jeung pamajikanana nu anyar teh keneh dar naik motor ieu di jalan cek maru urang teh nu di tukang dengan papa ari makamna istri papa nu kapungkur teh mana da keur kagok meureun keur mawa motor dar we kesukuna nyugeuna teh cenah ditu kan sakit teh ulah nyaah deui ulah resep teuing biasa-biasa setuju heeh lain ieu mah sautak-sautik di telepon salaki eueuh teh tuh budak saha tah mangga bisaan eta ngaji ke rumah budak kitu carana teh ciwik teh ada wih cenah teh payun sok seutak seutik pan di telepon gimana saamanakeun bae lah daripada HS wae di imah mending keneh kitu we nara duit cenah ka ditu ari lila teuing mah balik anger we di teleponan malah kapung-kapung mah serok cenah serok eta di mana serok apa gitu tara tah budak ora biasana gitu jadi hiji ulah kajajahku karesep
yuk kurang diajar kabeh lebah dia mau boro-boro nu saat ku ilmu kapung-kapung mah ajengan ustad oge nu lila masantren ge kajajah ku karesep hiji ulah ngajajah ku karesep kade ya ibu-ibu tah bapaknya ayeuna mah geus silih elehan we ayeuna mah pamajikan kan sok hayang ieu geuning mobil atas nama bapak we hayo mun sekali-kali atuh atas nama mama pan tulisan atas nama Yan misalkan rata-rata tanah atas nama bapana imah atas nama bapana motor atas nama bapana pan abdi ge leuwih capek cek pamajikan esok mengumbah wadah tuh menyusuan budak anu ngepel nu meakeun duit baca eta nu ngomongkeun salaki atuh urang kumaha kan aslina ieu ibu-ibu mah bener gede pisan jasana da urang malalaki itu di sana naon atuh abdi ngalaman ngasuh sajam we ngalaman ngasuh betul bisa naon nyawa HP ge hese dibikeun supaya hayang jempe budak bikeun naon teu bisa naon teu bisa nutur-nutur budak we bisa ka mana wae tapi ibu-ibunya an asli ngasuh budak dua ge nya ieu maringakeun nyawa can meureuh di tukang ngadaplok yeuh hayang disarua kieu keun kodok boria Allah galuhur teh bari jeung eta teh bari jeung ngepel eta teh bari jeung sangu asak eta teh da dipilahkeun mah ngamok teh eta jeung dipilahkeun gitu bisa beres kabeh awewe mah hidup ibu-ibu hidup tong macam-macam jeung ibu-ibu boga lalakon ieu bener sok ayeuna hanapeun tuur naon disebutna hanapeun tuur disebutna bitis tu ibi lain mangkis bitis bener laras dina patuangan anu legok disebutna tuh puja lain pajal puja ibu-ibu bener tong macam-macam ke ibu-ibu hidup ibu-ibu hidup toh iya nang disebutna tuh nya jempol saya sama ibu jari Allah bapak jari ya Allah ibu mentak tong macam-macam urusan di awewe jempek we geus awewe nupang solehna nupang bageurna cenah 20.000 kata sapoe dengekeun sakali deui tanu nu jomblo keneh nu can kawin dengekeun ieu awewe nupang solehna nu masantren panglilana yo sapoe teh 20.000 kata matak lamun hudang sare tong macam-macam ka ibu-ibu yang diceramahan mah beak kabeh di dia ustaz saya datang ke imah ada di dia kawas mau takbir Allahu Akbar datang ke imah ada ucing di luar abdi bayawak buaya datang ke imah macak-cak ya macam-macam hidup ibu-ibu hidup kata geus aya nama bapak aya tanah bikeun surat nama ganti atas nama tong atas nama bapak atas nama ibu-ibu hidup ibu hidup setuju ibu setuju motor atas nama ibu dan capek nage tuh imah atas nama tanah atas nama matang kege usum di akhirat mangga gusti dah gaduh nanaon da bojo abdi gusti nu gaduh lagi mana tingali surat lagi tuh mata pamajikan nu dikekasakna ke urang mah asup ka surga we teh heula amin ya rabbal hayang gitu hayang ngusum gitu waduh ya Allah bari lagi ieu ulah nyaah teuing nya ki resep pasalaki baheula teh da sainganna teh loba yang menangkeun bapana budak teh kan ulah nepikeun ka dikungkung teuing ulah naon jeung astagfirullah bener oh diri kan main normal berarti jadi ulah kajajahku kares kurang teh kudu merdeka jadi ulah resep teuing sadayana nu salian ti Allah mah moal aya anu aba moal aya anu cek Ariel pan ngomong tak ada yang guys moal aya anu aba mulai anu aba abi
sok kecil kita mau gelis wae atuh beres teh nu ngora-ngora wae aya kolotna abdi ge baheula teu disebut bapak baheula disebut ujang disebut dede naik disebut aa eta entina tuh imana ka mana itu di Gelempong tuh tuturkeun ku si Epa deui eta aku ulah kajajah teuing ku kares aku rasa pedua ulah kajajahku sieun tilu ulah kajajahku hamba opat ulah kajajahku kahayang opat ulah kajajahku kahayang sararea ge boga hayangan anu salah mah ulah nepikeun ka kabawa palit ku kahayang gitu. Tasawufuka ila ma batona minka minal uyub khairun min tasawufika ila ma batona minka minal uyub. Urang fokus istighol kana perkara nu nyumput tina aib urang ka kurang urang panyakit hate urang eta leuwih alus daripada urang sibuk mikiran perkara nu gaib di urang. Jika mana nu gaib di urang rezeki urang bisa barahaeun ayeuna urang imah bakal di mana urang rek jadi ajengan rek jadi pembisnis rek jadi pedagang lamun pedagang atau kudu dagang naon kudu di mana cicingna toh lebih kalieur di pikiran teu beurang teu putih gitu teh lamun dia mah kawin abdi kudu kawin ka urang mana jeung saha atuh ieu mangkana abdi teu geus kolot ayeuna teh tah eta perkara nu gaib nya ge kabeh bakal aya eta tong fokus ka dinya mending fokus kana kakurang diri urang sorangan diri urang sorangan gitu tak perlulah urang ayeuna nebikeun ka mikiran sesuatu hal anu gaib nu aya di urang masa depan urang isukan kumaha komo hutang bayareun imah cicileun sageundan sebagainya nah kepikiran wajar ulah sote terus dipikiran gitu da barina oge komo nepikeun ka kieu mah urangna teu daek ngarobah diri da anger we eta nu dipikiran teh bakal terus aya di ulah hayang lamun ari eueuh mah ulah hayang atuh rek naon atuh nya ulah hayang lamun dua ulah embung mun dibere eta ulah embung tah kitu berasa sorana sing kompak kabeh boga sora emas sora perak kaluarkeun eueuh sora perak sora perunggu sora kareng butut lumayan hiji ulah hayang lamun aduh cek atuh nu ngomong atuh rek ngaji rek meni melong meni kaset kaset dan lelaki terpesona sih eta balik ka deui ngomong kabeh hiji ulah hayang ayo sia heuteung gilu ngomong irung dibalik sia hiji ulah hayang dua ulah embung eta ulah embung wah ade eta kabeh mah teu ngahargakeun kan panitia jadi dia memaksa kudu mereknya ditampanan ulah embung mun di tah dengekeun dah kudu kabawa balik lamun hayang bersih hate hayang sakti radarna hayang seukeut nu tadi ulah hayang lamun eueuh ulah embung mun di bere hiji deui tah nu paling hese mah ulah ditonton lamun loba tapi kudu dibagikeun tapi kudu ulangi kabeh hiji ulah Cemariam terbalik ulah kudu aya we terus hirup berpasang-pasangan aya cager aya gering berarti cager wae ulah hirup gering wae ulah hirup dan hirup moal cicing dina hiji mar tabat usung gering usung cager ini mah ulah betul aya wae kitu hirup kena kuroba ayeuna payu isukan jomblo wajar eta mah resiko jelema ayeuna payu dagang teh isukan teu payu wajar karena ge hirup liarnya
lieur teu alhamdulillah berarti lamun lieur berarti cirina urang boga